Pernah. Aing hayang ngacakan kumaha gitu. Udahlah. Karena di dia jadi menguntungkan tapi WhatsApp GBT tah. Kumaha aing ada ngerti dengan ngan ya WhatsApp GBT ya. WhatsApp GBT WhatsApp goblok meureun. tah pengguna mana Saya sebagai pengguna WhatsApp GB nya wing mah aya untungna aya buntungna Ya. saya GBT So. ya bener untungna ya WhatsApp GBT bisa ningali status anu geus dihapus atau pesan nu geus ditarik. Tah ai bagi anu pengguna WhatsApp original nama itu merasa risi ruji aneh. Nya komo di setting Lain aya anu sabangsaning non terakhir dilihat 24 April cenah. WhatsApp ieu mah ya WhatsApp normal mah. Terakhir dilihat terus tapi aya ieu padahal mah aktif kene lain misalkan terakhir dilihat 24 April. Tah eta teh bisa disetting kurang tah kumaha eta teh? Di setting deui di WhatsApp GB. Di setting segala. Jadi ku WhatsApp normal mah jadi aktif teh mun kurang di eueuhkeun. Mana teh online naik di eueuhkeun. Jadi mau kebaca Nya eta teh misalkan nya mun urang teh dietakeun dinaonkeun gara online di eueuhkeun atau tah tapi bagaimana mun misalkan aing pengguna WhatsApp biasa tah maneh teh make WhatsApp GB heuk di non terakhir dilihat 24 April tah nu aingna kaciri terakhir dilihat jam kaciri. kaciri Kaciri. Jadi cuma nu uing hungkul pengguna GB hungkul Privasi juga. gitu. Di privasi sumputkeun. WA teh non itu biru-biru padahal mah geus dibaca kumaha eta teh Nya aya pengaturan deui di setting deui. Padahal mah geus dibaca tapi checklist ya. Tah. Nya. Tah eta teh orang-orang gitu teh naon atuh kumaha hayangna kumaha zaman udah Jangan ribet nate WhatsApp GB mah. Sok ieu error ya. Tah eta. Ya Allah atuh da melanggar meureun. Macam kitu ge ya. bener racing teh Kadang ngeleng. Eta hungkul kan kelebihanna bisa menguntungkan. Bisa ieu oge lain bisa anu P diganti jadi Jadi ribu. mota naon gitu tah. Jadi ribu-ribu. Pena nya bisa setting P diatur P sekali pencet sekali Loba. Jadi mau misalkan tajang naon gunana eta gitu teh nyeca. Jangan ngaudangkeun. Eta mah jadi ngahudang. Eta ngaudang. Aya gunana ngahudang ke logo, babaturan, saha Misalkan Ngaudang. misalkan nya ditulis main teh selamat pagi atau selamat malam. 2000 gitu. Cepret we. Pret ngajijir. Ngajijir. Memang. Ongko bisa ngadownloadnya. Bisa ieu dengan dinu paing. Sabang eta anu bisa ngadownload teh gitu teh. Misalkan si Ato teh nya statusnya teh galau. Aku bae teh di-download. Di statuskeun deui kitu berarti ya. Nya. Maling jadilah. Jadi WhatsApp GB malah bangsat euy. Kayak mana pun make. Da aya kebutuhanna betul. WA mun dinu aplikasi teh warna biru ya warna hidung. Warna-warna beda-beda aya pengaturan gitu. Zaman ayeuna si zaman canggih. Jadi anu teu ngarti mah misalkan rencana kapal aing teh ngawe maneh teh make WhatsApp GB aing WhatsApp biasa. Tah aing teh terus wae ieu ngawe aca di mana atuh? Ca, maneh keur naha? Tah si teh dibaca tapi teu Itu biru. checklist biru. Bisa aja.
bisa setting GB memang segala bisa. Eta kumaha cara nginstalna eta? Da di Play Store mah meureun. Oh, bukan kaleng-kaleng jadi di YouTube lah, di YouTube. Kayak kan aya linknya di handap di bere linknya, tinggal pencet download. Mun error kumaha mun error? Errornya itu bisa dipakai. Angger ngilu Angger. ngilu Oh. WA kanu normal ya. Normal. Eta kayaknya WA normal. Bawaana angger. Ngan keuntungannya eta unggul LGBT jeung bisa make WA2, WAGB jeung make WA biasa kan yang selingkuhan atau naon ya kan. Selingkuh. Aya gunana jeung WAGB teh cukup mah ya. Butuh pisan deui cukup mah jadi misalnya keur debat jeung AWW atau debat jeung naon jadi kan ai misalnya keur debat jeung AWW mah ya. Ai AWW mah kan jadi emosional teh amarah teh dinu status urang teh biar bisa rempok Nu geus dihapus. Ah Nepi aya. jadi gunana eta beh urang nyaho si ieu teh naha gitu tah ingin status atau kumaha keur debat jeung urang teh si nyindir ka urang teh kumaha kitu we gunana gitu teh. Rumitnya memang selingkuh tapi dah memang selingkuh Wallpaper eta teh nya anu rarame kitu tah no. Anu wallpaper teh anu ararane kitu tah. nya dah enggak tapi unik gitu ini Karena aing hayang ngacakan he. Kumaha ulala karena di dia jadi menguntungkan tapi buntung gitu. anu pesan dihapus bisa untuk kamu pun sih atau mungkin keuntungan nama ai buntun itu kadang sok kalor milu ngaweang ya anu waras bener kadang normal terlalu sering sering error kalor kan anggar we ka WAGBD soalnya banyak hok status atau geus enggak ngirim pesan atau dia ditarik deui tah banyak urang teh komo jang nuker bobogohan mah cuy mah perlu lah kumaha mun misalkan teu kaci gitu ta WhatsApp GB ngawean ke WhatsApp biasa kumaha ta leuwih alus sebenarnya WhatsApp itu bisa WhatsApp GB kan UGB deui WhatsApp biasa kan biasa deui nya jadi anu ieu teh merasa asa kumaha fitur-fitur nantinya jadi lain WAGB teh cuy mah seperti ilegal menurutnya nah eta ilegal ilegal mencipin nama di WhatsApp normalna WhatsApp resmi gitu tak ada undang-undangna tilahna situ WAGB kan legal meureun jadi tinu aplikasi legal gitu WAGB untungna kitu unggul jadi WhatsApp GB teh ambe hantu berbohong gitu. Ngirim pesan dihapus misalnya enak ngirim pesan salah kapangi nggak bohong nah geus jadi kapok bala bohong deui meureun bisa kitu nepi kitu meureunnya aya nu nepi kitu aya pasti aya gitu meureun anda jujur we terus ya geus sakitu hatur nuhun anu bisa diobrolkeun ku kami tong hilap di like, komen, subscribe sampai jumpa. Hatur nuhun. bye